Hadio. Hadio. Naon, Pak? Manehnya kakolot diajar ngabohong kayak ngera-ngera ka aing. Ini parah nih. Ini mas kecut bray ke jalan. Bah! Geus di mana Abah teh? Geus di dinya, geus di warung. Naon sia suraseuri lah jauh he pangabutuh. Isin nama geningan ieu teh, Bah. Bah, hadiah tuh malikna. Naon atuh? Eta abdi teh geningan aya peryogi ka Abah. Naon aya peryogi naon? Isin nyariosna tapi Abah ulang ngambeknya. Geus aya era mah. Ente. Bener aya nama bener. Cek aing mah jauh. Ya, kagok aing mah nagihna. Tuh, duit mah aing loba 200 we nginjem nanya. Kan butuh nage 100 lah. 100 wae. 300 sok, mun 300 ku aing dibere nginjem. 100. 400 ya 400. Ngambung yang 100 butuh nage 100 abi mah gede teuing eta mah. Geus 500 tah. Ngambung 100 bae. Genep 7 8 geus 1 juta dah kok. Aing mah 100 wae mung, 100 butuh nagenan. Moal aya Wah, 100 wae. 1 juta ieu ku aing ye. Tah 1,5 juta kabeh ye kinjem mah 1,5 juta we. 100 wae lah. 1,5 juta sia teh. 100 butuh nage 100 abi mah mung, 1,5 juta mah. Aing kinjem 1,5 juta kop. 100 wae lah, 100. 100 wae udah butuh nage 100, ieu mah bener nagenan. 100 wae. Geus atuh. Ya. Ayo. Nuhun, Bah. Well. Bye. Depan meunang 100 deui si Abah ge lumayan. Aduh, ya bibit rambutan aing can kaplakeun euy. Diteteangan, ka imah bieu eueuh cenah di kebon. Sager Bang Doyok. Alhamdulillah urang tos melak-melakeun anak jeruk tuh. Ya pamajikan isukan rek 4 bulanan aing teh butuh cau. Ya, cau balik ku urang. Tapi ku urang dituarna isukan we nya. 40.000 enggas tong loba ulang-ulang. Aing mah euy naha cau landung kieu 50.000. Atuh da kababaturan kaya sama siapa aja. Moal dituar ayeuna. Isukan we isukan urang ge perlu heula ka kawali heula sakedeung. Siap euy nya. Nya, heeh. Aing alhamdulillah euy cau. 50.000 aing ieu melak lila pisan euy. Tapi lah keun wae da kitang teh ditungguan ieu ku aing ge cau na mah. Aing teh boga udud teh. Di mana we milik mah? Sal, kenangan? Keur ngorek HP ya mah? Lain, orang teh erek kadulur, 4 bulan, butuh cau. Cau. Jadi bibir. Ih, kebenaran. Beli we kurang. Ya, betul ya. Yuk. Iya cau nama ang. Oh iya, Mohon. sabaraha? Ieu teh, cau teh. Lah tuh sabaraha we eta mah. Oh, bisa tuh, di duitan 100.000 nya. Heeh. Soalnya butuh pisan ieu. Heeh, sok. Ya, Ya. keluarkan we tuh. Ini parah nih. Yuk atuh Sal. Ayo. Ayo. Mangga. Duh, alhamdulillah keur teu boga duit teh. Milik mati mana we? Lah, moal ting bebejak apa Pak aing mah? Bang Doy. Capek aduh karek balik ti kawali. Eta cau teh dituar ayeuna we. Poe isuk mah moal kaboro, urang darani weuh. Ih, hayu atuh bahan geuning teh. Ayo. Jong-jong heuh. Bang Doy. Cau na mana? Yeh. Aya saha nu madog cau aing? Lain ku bangjak geus dituar. Aing mah tadi karek ka kawali. Akal-akalan aing nyaho ieu mah. Cau geus diduitan ku aing teu bisa ieu bisa diperkarakeun ani ka meja hijau. Aing ge teu apal aslina ieu aing aslina. Faisal. Faisal ka dieu. Aduh, aing na kusaha ieu dituar cau. Aing mah teh nyaho naon. Ieu mah aing pokok kecewa. Aing hanas peneangan kanu lain. Kamari 50.000 aing diduitan minta denda aing 500.000. Oh, dan padahal dibawa ke meja hijau ke pengadilan ku aing.
Ajib nak usaha ieu aing cau aing dicolong nanya. Ah, 200.000 lah. aya na ge nu 50.000 ti Abah. Tuh hayang nyaho aing mah. Sok. Ku aing dibawa ke kantor polisi ka dieu ku aing. Sok kumaha? Geus aing ge tambah rugi teh 150 tah. Embong aing mah 500. Da aing ge teu nyaho atuh nya sauna nya bisa dituarna ge. Ya, akal-akalan aing mah eta mah. Geus 250 aing mah. Dijual deui mah ka batur. Puguh teh nyaho aing tadi ge ngorek HP di hareup. Baiklah, 250 mah. Yang geus atuh. Kae deui. Kok mau nikang di batur bagoy. Ulah sok kajual, barang nu geus dijual deui ka batur atawa pasti dijual deui ka batur ieu mah akal-akalan. Pokok aing teu apal cek aing teh si goblok ieu sanu nu arcau si goblok macam-macam ka aing kok aing kepanggih penjat. Ka dieu. Naon Pak? Yo. Aing teh ngajual sahu ka Bajek 50.000. Ari bieu teh Bajekna teh ka dia dituar. Nah cauna geus eueuh nu nyolong si goblok ngogok ka aing. Anjing, kanyahoan ieu mah euy. Aing patah apa? Goblok ngogok ka aing. Cau teh geus dijual ka Mang Jack 50.000, aing didenda aku Mang Jack tak jadi 250.000, aing diatek untung teh kalah jadi teu gablek duit. Aduh, si goblok ngogok ku aing kepanggih ku aing pejet nu nyolong cau. Wah, bener ieu mah pangogo ieu mah. Cau nepikeun ka dituar gitu mah. Lah urang mah ka dieu wae nya, teu apal. Si goblok benar-benar ngogok ka aing si kunyuk, ku aing kepanggih pejet ku aing teh nu madog cau anjing. Aing jadi rugi 200.000. Aduh, anjing, aing teu ngeunah hate ieu teh. Si goblok wani-wani pokona mah anjir aing geus ripuh aya nu madog cau eta jalma. Bang Doy. Naik ka mana, Bi? Iya ningalian dompet abi, murag. Nah, dompet ka dieu keningaranna, iraha ka dieu. Tadi, Nah, tadi ka dieu kitu. tadi iya. Nah, tas naon tadi ka dieu, Bi? Tas meuli cautan ti si Isal. Meuli cau ti si Faisal. Nya, Oh iya, teh cau tadi jual kalut, Pi. nya. Aduh, si Faisal, Pi, urang cilaka, Pi. Iya teh cau teh kurang teh geus dijual ka Mang Jack caritana teh 50.000. Ai bieu teh ku Mang Jack teh dituar. Aing cauna baruk sukan teh anu nyolong, aing didenda tapi 200.000 ku Mang Jack aing jadi ngagantian 250. Nanyakeun ka si Faisal si kehet nyebutkeun teu apal cenah. Faisal! 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 Ka dieu. Ka dieu. Naon, Pak? Manehnya kakolot diajar ngabohong kehet ngera-ngera ka aing. Sia teh nyebutkeun teu apal cau. Geuning kumaha dijual ka si Lutfi? Aduh, ampura, Pak. Hampura mentong kitu tuman eta teh. Naon maksudna ngabohong ka kolot? Namanya teh bebeca ka Bapak maneh Sal? Henteu Pi, pan tadi nama urang butuh duit. Sugan teh cauna can aya nu meuli, Pak. Aduh, Pak. Kenah heula nya, yang ngising. Pewe uruskeun deui. Si kehet kalah kamantong alasan si Faisal.